Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tad, nyalse teh. Nyase. Aya naon itu penting-penting cenarian. Ieu tad, urang tadi ditipu uduru urang 270 juta. Laju eta dulur maneh kok bisa nipu kitu? Ari kelanjutan aku kumaha tuh eta? Sebenarnya mah sih teu mempermasalahkeun kitu da urang ge aya duit mah di luar ge aya nu 10 M, 30 M. Yah, pokona mah loba lah. Tapi da urang mah mung mempermasalahkeun. Engke ge urang teh pan boga sahamnya. Bisa we atuh aya rek dibere yang baraha. Nya rokokna, nya kopina, nya caneutna, ari ngawangkong bang ratus juta. Awas, digawean kudek. Bisnis mah peningkatan nu puguh, ieu mah puguh pisan jeung anak asli. Urang boga kopiah, ieu kopiah bisa jadi harga 500 juta. Wah, sing bener ya tad. Masa sih? Tah kieu carana bisnisna. Ieu. Tah carana kieu, ieu kopiah diasupkeun ka dieu, beungeut sia beheung di geret ku dijual ka Kamboja arek moal. Tadi mah urang ngayal tad, urang mah hayang kopi jeung kudu hungkul.